Yo, what's up guys? Balik deh jeung urang. Ayeuna urang ieu aya acara nyaeta nyieun video klip ngakaper bareng Mr. Semot kaayaanana ieu di tengah sawah. Pasti bakalan seru pisan dengan cuman hampura urang moal bisa nyarita panjang lebar dihareupeun kamera soalna naon soalna urang oge deui keur aya tugas nyaeta ngamera. Jadi terus saksikeun channelna Urang Sunda Asli with Mr. Semot. Ayo lanjut. Guys, jadi video poe ayeuna urang ngedek ngalaksanakeun video klip sareng Mr. Semot tuh. Itu tos aya peralatan saya sareng pemain laguna tos aya jeung deui para penonton oge geus loba, tinggal ayeuna ngalaksanakeunna. Ya pokona mah marane bisa ningali kumaha model kumaha cara pembuatan kapal lagu teh, tonton terus ulah di skipnya omat pokoknya mah ulah di skip ya. Asik. Jalur ayeuna kebeneran ieu pemandanganana cerah pisan, indah pisan soalna ieu keur halodo marengan Mr. Semot ngayeun video klip ngekaper. Nah ieu kaayaanana di balik layar. Ieu lokasina aya di Tarikolot, di kampung Tarikolot ya, di Desa Mekar Mukti. Desa naon? Desa Cijayana, saya Desa Mekar Mukti. Itu sok terus saksikeun lah nya, pokona mah nepikeun kasaberesna kitu. Hampura pisan ieu teh tiasa ngobrol di payun kamera soalna pan tuju kamera. Nya, siap, sok. Nah, jadi urang ieu karek beres syuting tuh peralatan oge tuh. Pokoknya mah kayak bakal aya laguna di deskripsi. Tonton we. Ya, kita. Pangilap, saksikeun channelna Urang Sunda Asli USA nya. Nya, sareng Mr. Semot. Tah, kitu we pokona mah. Yuk, lanjut.